Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita Tim Bodoran Official. Ya. Ayo ngomong. Halo sahabat teman-teman, jangan lupa dukung kami di channel Bodoran Official. Jangan lupa Subscribe, jangan lupa like, jangan lupa bagikan. Jangan lupa juga support kami terus dari awal sampai akhir. Jangan lupa juga keluarga, kerabat kita yang dari mana-mana, keluarga kita yang dari luar. Jangan lupa support dan subscribe-nya. Aing boga sanakin tak beruntung amatnya pegawaian molor bae molor gitu tanya. Aing mati isuk nyapuan segala macam ngelibet boga sanaki nu ayana sare bae sare lah. Aing lek kaduhung jaboga anak 8 ya. Aduh boga sanaki bener gawean sare bae sare lah. Aing kurang naon sih aing nih goyangan ja. Mantap bahen lain teh jober aing kieu. Pokoknya mah Gusti Agung pokoknya ki aing sare bae. Kang geura atuh hudang geus beurang nek sare bae tah Kang manes laki aing ye aing Kang hudang atuh Kang atuh hudang beurang Kang Aya naon sih mah? Udah ngatuh geus beurang yeuna. Atuh geus ulah liweuh bae, nek masak bae. Kayak tenang bae akang ge gawe kedeung ge. Atuh kayak ieu keur nyaran ieu ya pagawean keur barang siar ieu sarua bae keur berusaha ya lain HS bae. Ieu sarua keur mikiran ya kumaha ieu kahareupna ya ja anak loba pan pamajikan teu kaparaban ya. Lalieur hulu mah sebenarnya mah. Atuh geus hudang Kang geus beurang nyer gawean ke mana tah ulah sare bae. Atuh geus beurang hudang geus beurang nyer gawean ja anak kudu jajan pan kudu emam deui ge. Oh geus ari kitu mah aing dek ngeluyur ya kemana tah lah. Geus doakeun bae sugan akang boga pagawean ya. Nya ge ari kitu mah. Aing boga pamajikan ngecoprak bae coba omong bae kudu sarua salalaki ya liar ya lamun di pemikiran mah anak loba geus aing dek indit lah. Mak geus nya doakeun akang ya sugan hasil ya nek nyareun pagawean ka ditu nya akang nek pamit bae geus doakeun bae akang sugan iya bae ya hasilnya geus jeung jajan sending jajan senong segala anak geus segala lede ya. Pemikiran menggeus pabelit ya sok hayang nyareun tampar bae ya. Geus gitu sugan be menang milikan loba gitu tah. Oh geus nya akang rek ngeloyong bae lah nyar pagawean nya doakeun bae ya sugan hasil. Aing pamajikan haliwu bae deh ya. Aing geus pusing ka ditu nyar pagawean gati zaman kuari mah kudu jeung duit bae kudu maling tak kitu aing ya supaya boga duit ya. Selalieur pemikiran mah Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang capek. Saha ini telepon nomor baru. Kebenaran nih. Sugan-sugan bae pegawaian. Halo, Assalamualaikum. Di mana? Oh. Jalan mana? Oh, jeung saha? Oh, pemajikan. Oh. Na motor. Atuh hujan cuan hujan. Atuh keur di ieu barang keur di leuweung ya keur nungguan kado barang. Urusin kado ya. Oh, oke. Tungguan didinya di jalan oh. Kayak ke ditu ya. Oh, kayak nyusul kayak nyusul. Oh, tungguan we nya. Oh, godong. Moal teu jauh ya ge. Gedeng doang ya ge. Oke, tungguan we dinya. Oke nya. Ayo dulur barang nama ieu. Majikan anaknya segala. Oh.
Sugan bae mere duit. Nuhun bae are loba ieu loba dulur mah silaturahmi ge heunya. Aya nu nelpon sugan-sugan mere pegawean. Oh dasar gitu tah. Pugu aya menyanan pegawean tegati gitu tah. Aya pisan anu nelpon dulur. Sugan bae mere pegawean are dulur sada sukses mah. Dulur sada sukses mah nuhun lah. Sugan kecimpratan orang. Mantap. Aing pusing ya. Pegawaian tegak belang pemajikan mabok bae deh. Aing geus kadi itu pegawaian mah. Aing pusing ya. Setor doang. Kunaon? Aing Pusing-pusing. pusing mang. Pemajikan aing diceraikan bayar ku pemajikan. Gawe gati ku ari mah. Atuh mang. Wajar pemajikan marah-marah ge meureun ge. Atuh selaki are HSW mah atuh kumaha teu pegal meureun selaki. Pemajikan puyeng meureun ge mikiran biaya meureun anak sekolah, anak mamang 8 pan meureun atuh kudu mikir mang jaya otakan meureun. Aya otakan teu mama? Tadi yang ngomong asal bae dong aing teu boga otak. Aing sekian keur berusaha ya lain HS bae aing. Barang siar mah kadi tuh aing. Atuh oge kitu ada boga otak mah kudu mikir batur tuh deuleu tuh. Si Agus, si Ismet, tuh si Yanah tuh nu bikangna tuh. Atuh pada sara sukses atuh ka ditu ge kana ka kota, ka ditu kemana? Ieu mah jeung doang mah tuh kumanek sukses, kumanek boga duit pemajikan gak turuat meureun geuna salaki jeung bae mah. Anak 8-nya sekolah atuh kudu dibiayaan, kudu mikir meureun ge jaya otakan ya, otakna nada dengkul tah. Dia ngomong bae ti tadi ngelunjak dia ya. Aing lain teu hayang gawe ke kota. Kumaha jeung aing teu boga pengalaman, pangabisa aing bisa na di lembur doang. Paling bisa naik tangkil aing mah. Itu doang paling bisa ge. Macul. Segera ka ditu tuh dia mah komo gawe ka ditu nu bener. Geus aing teu gawe. Jelas ya. Jelas dia Marah pemajikan doang. ongkoh Longo marah. paraban. Aya di manusia doang gitu. Ting, otakan dasar nage ayeuna nama zaman canggih naon bisa. Dasar kumeretek men aing jadi bikang, jadi pemajikan manehna ku aing. Dieureunkeun ku aing mun kitu mah bikang kitu ku aing dipegatkeun ku aing jeung naon dong di bae nu geulis ke. Kitu teh selaki naon dong kitu teh mah. Mana iya masak. Mak. 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 Iya yang mana ya, Mak? Naon? Minta duit bae dia ieu. Jajan tuh, praku kami itu jajan. Atuh dulu bapak dia ceng gawe henteu naon henteu aing mah. Diam teh jajan di bae. Mana ya? Kayak nungguin bapak dia heula. Bapaknya mana sih? Keur indit keur nyari gawean tah ka ditu tah. Jeung dia jajan engke. Oh, iya yang duit Mak. Aceng ke heula si ceng. Geus nyusu bae yeuh. Bung, lah terus pada jajan. Geus nungguan bapak heula gitu. Terus bapak mau kebal. Balik katanya. Geus sabar bae nya. Oh, Ya geus ge. Lucu rek acengna. itulah. Iya. Kumaha ieu mah aing ya teu boga duit. Ngomong mah bapak keur nyari gawean tapi can boga duit. Hayang jajan baturan geus boga. Jajan Eta dulur ujug-ujug di kota Kelembur nuhun gitu tah. Itu si teteh kunaon ngomong serangan bae eta bating ieu kemana selaki nya geulis ngomong serangan bae dan busi tah teteh tah ditiangkeun lah kunaon ieu teteh ieu. Emang aya sadi dia na? Oh usaha. Nyagah bade mampir bela. Mampir. Pemajikan anjing saya tah.